Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dupi rompok madang tadi dia keneh gitu. Leres ieu saha eta? Abdi madang. Nah sada sawanten Mang Ujang Suryana. Leres ieu abdi. Alhamdulillah. Madang sono. Hayang panggih ti baheula. Aduh madang. Menepikeun ka impi-impikeun. Leres kitu Ngegepan guguling teh mani asa ngegepan Mang Ujang. Ya Allah. Mangga ingali eta mah ceuk paripaos madang maklum ari kasobat mah geuningnya. Jauh cenah di mata, dekat di hati padahal eta teh cileuh madang nu kitu teh. Nu bodas ya. Leres eta teh padahal ceuk babasaan. Aduh mun sono kumaha madang teh damang enak teh. Anger wae Bang Urama alhamdulillah. Danget dia mah madang teh. Aya dina sehat wal afiat. Nuhun nya kitu. Sok aya we kabarengan ku gering. Leres kitu. Madang teh nya tangan ieu we boga penyakit batuk saeutik lah. Ari perkali batuk mah eta mah hiji tos 10 urang teh memang madang. Ya Allah meuni tilam ka sono teh Mang Ujang. Bertahun-tahun teu panggih. Leres gitu. Nepikeun mani aduh di mana atuh aya teh Mang Ujang teh di mana? Ayeuna teh tos ngalih madang. Di mana? Di mana? Ciparai ayeuna teh. Ciparai Majalaya. Ciparai Majalaya ayeuna mah di ditu abdi teh. Nyaung-nyaung di kampung madang. Pokona sawios nyaung-nyaung sawios kumaha. Asa menak kanikmatan. Tah kitu mah. Karaosan. Da anu mantak sehat kana salira mah gini eta Mang Ujang meuni sehat kitu salira. Alhamdulillah kitu salira malah abdi ge eleh katindih abdi oge. Leres kitu madang. Teh kunaon meureun ku sae mana? Tah kitunya cager mana? Ari hate mah kitu rada senang we aya di kampung teh kitu. Kumaha atuh aya di Ciparai Majalaya teh danget-danget ieu teh nah kagungan sahabat wae atawa nepi kagungan kapan abdi teh ayeuna mah tos meunangkeun urang Ciparai geus boga anak sagala madang ari teh malihan. Itu nepi ka kituna eta Mang Ujang teu wartos-wartos. Oh da maklum kitu rariweuh madang maklum hapunten we kitu tah. Aduh ku kituna atuh nganuhunkeun Mang Ujang. Mugi-mugi we atuh sing lamat-lamut aya di Ciparai teh sing seueur pergaulanana Mang Ujangnya. Amin. Naon rupi nu dijalankeun ku Mang Ujang teh mugi sing janten kamulyaan kahirupan. Leres kitu. Tos kagungan bati atuh teu acan ayeuna. Kantenan we anakan hiji abdi teh di ditu teh urang Ciparai teh leres. Pamaget istri. Aduh alhamdulillah. Nuhun Mang Ujang nuhun. Ieu teh kamadang teh adi teh sono madang deuk nyamper adi teh kamadang teh ieu teh. Na bade ka mana? Geus heubeul abdi teh tara jalan-jalan ka kota biasana mah ka Panjang Mang Odang. Aduh karunya madang jeung batuk deui. Sumuhun moy teh aduh na meuni. Geune wayahna maklum madang aya teh sepuh mah geus. Ieu mah bakat tingku sono da tadi mah Madang teh da ngagoler we. Tapi kurang aya Mang Ujang anu nu kalintang ka sono anak aduh. Nah, aya ini Mang Adang oge lumayanan ya. Naon teh madang? Nya kitu minta dihampura we da lain teu hoyong suga-suguh cenah mah. Kumaha tuh kieu geuning lah. Pokona mah malum teh we pun bojo dan nuju teu aya deui. Nuju ka mana atuh madang teh aduh? Eta nuju kayaknya cenah ka Jakarta sauna teh. Caket aya ka peryogian eta. Ngan lumayan ieu geura aya ieu kaseneng ieu kapungkur. Naon atuh ieu? Tapi duka ayeuna mah ai kapungkur mah da kaseneng teh kana urang sampo geuning Mang Ujang teh. Leres kantenan ayeuna mah. Karena urang sampo mah paling seneng sedep mah. Atuh lumayan meuli bang ka tampi. Eta mah gorengna geurang madang. Karena gorengna? Gorengna. Aduh. Kitu-kitu atuh kulubna we kitu tah. Hawak we kitu mah tuh. Komo beuleumna madang. Raos pisan cing. Eta mah hawak atuh. Aduh cing. Ieu bade dilumayankeun ieu urang mah manawi. Madang mangga. Mangga atuh mangganya. Mangga nyangakeun. Mangga. Manawi teh aya nyata teh anu sanes pokona mah. Nuhun nya sakieu ge kedah kumaha atuh madang. Tuang-tuangnya. Mangga. Kulen sampai di Cirangrang mah madang. Kantenan. Mangga lumayan Ujang. Raos madang. Sing sase nuangna. Mangga. Nikmat. Ngagleser. Aduh
upami sareng mau jang upami sareng euis yuyun mah nya kanten anjeunna mah da sok sedep kana urap sampot di geuningan sok emut wae ka mang mah nya teh ka euis yuyun tah Mang Ujang ari di Ciparai mah tempatna teh madang sampai teh mundat moal kersa moal boseneun moal laras alah abdi oge da cumi ka lu ka bukti rasanya ka ieu mah nya cing cing di kebun sapu mah tong eret laras tempatna jadi mah tong eret teh madang lumayan China Mang Ujang laras madang mangga China mangga ulah kajongjonan madang awang teu nikmat mugi katampi we Mang Ujangnya aduh ari mah ari disuguhan kieu teh madang sok inget ka budak madang adi mah tang tos sadayana nu tos kangon putra mah kitu wae da lamun disuguhan inget ka budak jeung ka mamajikan da lamun keur dahar sapiring tambah deui we 2 piring biasa teh biasa mohon ai emut teh nya jadi double gitu cing ayeuna madang urang teh urang ka kota madang mangga tuh ngiringannya majarkeun cenah ayeuna di kota teh rame beda jeung baheula abdi ge sugana jadi cager ayeuna mah larasnya mudah-mudahan ulah nguluwut wae atuh hirup mah madang kantenan jadi ame penyakit batuk cager ieu abdi teh naon na leres teh naon mah cager di dumadakan urang susuganana sugan we urang teh aya kanikmatan kitu tah mangga tuh mangga
Kade ulah tengah teh ulah angkatna. Rame madang ayeuna di kota teh nyaannya. Ulah tengah teh angkatna kade. Oh, atuh. Awas. Kaik nepi ka pakan tologong ya. Bade milih naon di kota ayeuna. Bener rame ayeuna mah. Kenyang-kenyangnya Mang Ujang. Rame itu di naon jeung itu tangkal alpukat segala madang, tapi carang buahna alpukat di kota mah nya. Di kota Bandung? Nya. Mana alpukat? Eta teh alpukat itu teh nu harurung teh gini kan. Itu Mang Ujang punten wae. Aduh abdi ge nepi ka seuri lamun teh ku umum ya. Naon kita anu kitu? Sanes alpukat nu kitu mah. Naon teh nu kitu teh? Listrik teh. Oh, listrik. Eta ning harurung di luhur eta. Listrik eta mah. Malum aya di Ciparai mah madang mesti kene dusun abdi mah. Ayeuna mah mesti aya dusun Mujang sami wae. Itu kendaraannya mun di Pabaliut gitu. Mobil. Oh kade. Eta kamigir ka sisi. Ka sisi. Kacida ayeuna mah karamean nanya. Laun pir. Sedan gitu tuh. Direm disakalikeun. Dek nabrak budak teh madang. Nyata tanu mah kudu apalkan lalu lintas teh ieu aduh. Sing hati-hati. Lain awas, aya laguna lalu lintas. Aya pinggir pieu tah barudak. Aduh coba teh. Hai, pinggir. bener rame geuning di kota teh madang aya. Ulah meleng kada aduh kade. Jeung eta beca awas beca. Eta nabrak budak kade beca. Ngan eta hanya ka teh madang kunaon kitunya. Tah ieu kota Bandung teh janten hebat mujang aya mah ieu. Raras. Mangga toko-toko ngajajar. Raras. Naon rupa
boro-boro di kota atuh Mang Ujang ayeuna mah. Jangan di kampung coba di lebah Mang Ujang di Cipara ayeuna sakitu maherna ayeuna. Oh, pembangunan ayeuna mah jelek madang make impres sakala sakola impres. Apa nganggo listrik kana mah ka kampung-kampung teh. Laras ayeuna mah. Rame ayeuna mah jigana di kampung teh. Pan keur ngabarangun kabeh oge mah. Bangunan sekolah, bangunan naon rupa lah diayakeun. Geura ye. Pembangunan teh ieu teh madang. Nuhun. Noh, edas. Pembangunan madang di mana-mana teh ayeuna teh tos mararajeng. Margi jaminan geus nuntut ngarti. Laras. Teu aya aya nu barodo. Laras kitu madang. Buang sadi urang seperti suku Sunda. Nu aya di Bandung ayeuna mana nu barodo. Laras madang. Geus palinter ayeuna mah. Ngan sok boga hanyakal abdi. Naon kahanyakalanana naon? Ieu mah sifatna dongeng. Dongeng naon? Dongeng si cepot kitu tah. Nya kumaha. Ari si cepot teh hayang jadi lurah caritana madang. Hayang jadi lurah. Nya. Aya lajeng digemor-gemor eta cenah kemol lamun geus kuring jadi lurah cenah kitu. Cek cepot. Cek si cepot. Cenah keun cenah tong sieun cenah jalan-jalan di omeana ari pek teh geus jadi lurah madang jalan ngablekuk keneh di eta mah aduh can kaburu teuing kumaha teh eta mah biasa ada dongeng eta madang si cepot jadi lurah eta mah can kaburu eta mah meureunnan alihan madang aduh eta mah cing padahal mah nya kumaha padahal daerah Majalaya teh madang kacida maju nah terus kantenan mah era tuh tapi ai jalan mah bisi deuk maralak mujaer kitu luk emas cakep lauk nila ngalalombang mah di jalan mah madang ayeuna teh jalan teh deui modelna teh aya kasebutan kuring malak mujaer teh nya aya nu alus-alus jalan teh madang aduh tobat eta Mang Ujang nya alus keneh ku urang ditu ayeuna teh madang memang urang mah di Bandung genah kitu tah rame kendaraan tapi eta mah mun ngadenge tos bencana teh madang bencana alam anu itu geuningan mana di Majalengka oh laras di Majalengka ya mudah-mudahan we lah tapi ayeuna mah cenah langkung majeng langkung margi pamarentahna bijaksana atuh da malihan pamarentahna aya proyek naon duka naon jenengan anak itu tah madang sumuhun ari pamarentah mah ngatur ka urang teh madang memang bener-bener
bijaksana atuh. Jadi rakyat teh sina bahagia malahan anu loba anak ge sinang urangan kitu anakna. Eta kulawarga berencana teh. Tah eta kulawarga barancanak kulawarga berencana. Sanes barencana atuh. Sumun pamarentah mah bijaksana. Eta teh maksudna cenah. Budakna teh ulah loba teuing cenah madang. Paling loba opat bahagia. Opat bahagia leres. Da kitu mah dirih di 12 meureunya urang teh masih keneh nyusuan nya. Mun repot. Indungna teh masih keneh nyusuan geus. Berjal deui meurentah budakna teh. Pan jadi teu kaurus meurentah si adina teh. Leres. Ngan heran di ditu mah madang aya di jelema teh. Kumaha? Carita cenah cek anjuran teh nya duka ti mana duka koskesmas gitu ti koskesmas kitu sumuhun ayeuna teh atuh kulawarga berencana teh cenah ulangan ukur awewe wungkul sumuhun cing atuh cenah lalaki na kudu kumaha cenah lalaki kitu prayogi aipek teh cenah tah cenah meuli eta kondom cenah kitu madang sumuhun make kondom cenah kitu. Leres. Ainu bodoh mah lain kondom teh cenah madang. Sok ka awewena dibikeun dipasangkeun dina curug cenah madang. Tah. Salah. Sok manehanana dina curug. Aya anakan mah merdal we aya teh cenah ditanya teh nya ku bagian ti kulawarga berencana cenah. Abdi ge cenah panganggo kondom cenah. Pamajikan nganggo dina curug cenah. Abdi manggo dina curug nari budak mah cenah. Ngajenul deui atuh da salah make bodoh pisan atuh salah make sanes kitu atuh sanes kitu.
Alah. Capek Mujang, aduh. Capek madang biasa terus jalan-jalan kieu lah. Mang susah teh. Kumaha kitu? Datang ka Rorompok da, meureun inung barudak can datang di Jakarta jauh ya. Urang nyimpang kalinya ka Wisnu. Ka mana? Ka Wisnu kadunungan deui nya tah. Nah, kumaha di Wisnu teh ka? Oh nya urang sugane urang menta kaset dirinya teh kaset anyar lengkap kaset-kaset anyar ayeuna nya laguna teh malahan karedok leunca madang karedok leunca nupang anyarna teh ayeuna teh sanes kumaha saja biti eta bangsa jaipongan ayeuna mah majeng madang di Wisnu teh majeng aduh malihan ayeuna jaipong teh madang sumuhun tos langkung majeng ai kapungkur mah kapan aya dangsa sumuhun japlin muhun bangsa tek-tek bengek gitu lagu barat nu cuculuweungan ayeuna mah ku ayana jaipong mah jigana teh madang keur Jawa Barat mah mohon nuju maher tah kitu aya alusna nya nganuhunkeun kitu nya ka urang-urang Sunda mohon ka urang-urang Sunda ye bisa ngagarap Sunda nepi ka muncul kieu ieu mah aya dadanguan teh karedok leunca naon tah eta teh lagu nu paling anyar jigana teh ti Wisnu madang ampun ieu mah ye cik aya urang cing urang kadinya tepungan mangga madang Ros ka zaman baheula madang ai lagu ieu teh sok rusra aduh nya an sagala kaset aya ku lagu baheula mah madang sok sumeredet wae kitu tah nyanak sabari tuh kaset ieu kang ka bumi rupi-rupi wae sadipasihanana we sumuhun sana geuning rupi-rupi wae dicanak ieu teh sueuh jeung ayeuna mah madang sumuhun aya heranna abdi mah naon nu jadi heran nya kitu tah jadi naon kitu model ngigel jelema ayeuna mah nya model zaman ngigel ayeuna mah aduh zaman ngigel nya terus tapi aya alusna teh madang urang teh memang kudu ngamumule ka seni Sunda. Kudu ngamumule ka jungjung tinggi. Ulah nyarita wungkul. Sok sanajan jaipongan teh ayeuna mah eta teh ibingna teh madang tina kombinasi. Ya jelas, sumuhun. Silatna aya, sumuhun. Tina dangsana aya. Tina japlina aya. Kombinasina aya. Dikombinasikeun nepi ka jadi jaipongan. Payu ayeuna teh madang kaset-kasetna teh. Eta we contona geuning abdi sok ngadangu-dangu eta geuning bangsa daun pulus, sinen beken, ya teh panen teh jaipongan teh, model sumuhun, dicanung, gitu tamadang, mulai dicanung, rupi-rupi lagu teh, gitu. Ampun kali ya.
kitu nikmat na eta lagunya. Cacakan pulus sok karetek. Daun pulus teh wadang lain sok kararateul teh. Biasana mah mohon tapi anu mah geuning jadi pelem lagu ya. Laguna mah ngeunah nya daun pulus teh. Mohon biasana masuk ateul da. Nyantong boro aing ngaran lagu mah wadang. Mohon. Ngan ulah eta we mah jeung aya istilah lagu ucing belek. Atuh aya kitu mah. Sanajan pencipta lagu ge teu aya geuningan. Teu aya wadang. Tah eta teh menyorobohkeun nya nama nu kitu teh. Nya kaelekeun ku urang Jawa geuning wadang. Mohon naon? Atawa mah lagu Jawa geuningan Ari Walang Keke teh naon aya lagunya eta mah. Gara ieu dangukeun ku Mang Ujang ieu. Aya teh wadang. Aya atuh. Cing tina dangdingna heula. Elek nikmat geuning wadang. Kumaha cenah? Nikmat. Eta Walang Keke. Eta Walang Keke teh naon? Ari Walang Keke teh cenah majarkeun teh simut gede cenah warang. Ayo mohon. Tapi na eta ngaran lagunya. Ngarang Kayungyun tah ngarang. Laras kitu. Cara di urang we di Bandung. Da pencipta sadayana ge teu kirang-kirang malangahir Mang Ujang. Kan tenang. Teu kirang-kirang we. Ai madang mah kieu we motong wara nyaritakeun nu sanes. Eta we Mang Ujang Suryana kitu. Nyiptakeun halis nu geulis. Geuning pada nganggo aya nu ku sadayana. Aya teh lagu halis nu geulis teh madang. Didangu-dangukeun teh pada nganggo sadayana oge. Pek teh nyiptakeun angeun lompong aya di arango sadayana ge. Aya sakitu ateul teh eta. Sakitu ateul teh diciptai lagu mah pelem. Alah, kumaha laguna angeun lompong. Ieu Mojang ieu gara ieu. Da hirap deui madang itu. Da abdi ge seuri lalakon teh lagu teh.
Angin lompong sama raras hipunya lain eta teh pan biasa nama angin lompong teh lain sok ateul madang nya tapi ieu mah pelem geuningan angin lompong eta mah kumaha nu masak nah jiga leres ujang leres gitu angin lompong leres jadi naon deui cing aya madang jadi seni teh ayeuna teh keur mujeuhna keur maju keur mujeuhna lain maju lempang lain ayeuna teh keur muncul korepna leres di keur mujeuhna luhur da ayeuna mah jigana eta mode jaipongan jigana pecang hul di ditu da nya tuh pecang hul di dieu tapi nyeta nuhun eta nepikeun ka urang Sunda ngagarap Sundana nepikeun ka jadi muncul gitu ya aya kitu jigana teh madang ayeuna mah eueuh we lagu-lagu anu matak nyaredet kana hate teh kitu jigana teh teu aya nya we tunuh we karesepna teh aya bari rengkenekan we kitu tanggal lagu bangsa ibing-ibingan teh nya nuhun ibing-ibingan teh da nya eta kitu di zaman ka zaman teh jigana teh madang probihan muhun ayeuna taun anu mah kedah maju ya muhun ayeuna ti taun 82 mah duka bade kumaha ieu teh urang teh nya ari pembangunan mah geus sidik urang teh maju ukur malah mah muhun keur dipaju kitu tah muhun boh dina ya pembangunan barudak sakolana ayeuna teh eta cenah budak sakola lamun teh mah hayang ti SMA hayang naik ka mana kalanyutan cenah eta mah majarkeun teh da ayeuna mah eueuh ari model uang pangkal gitu mah dan eta mah biasa we kitu minangkana mah teu perlu cenah uang pangkal mah ayeuna mah eta we boga adi hayang sakola jigana teh madang ayeuna teu boga duit 200 mah jigana teh hayang kalanyutan teh hararese jigana teh mohon tapi nyeta da geus urang teh kitu meureunna duka kumaha kitu mohon waasnya bakal leuweung ai kieu teh madang kumaha waasnya bakal leuweung nya tong ngeret sok aya tong ngeret bultok sagala sudah komplit aduh hao jangkrik aduh jangkriknya eta beger kitu jangkrik kalung tah mah kalung tah mah mahal di kota mah jelas bultok duh aduh eta teh bultok nu kitu teh bultok ari ieu naon di madang tah aduh tikukur tah mah tikukur aduh ya tuau ya tuau nikmat eta mah cairan naon eta geus jibruk cairan geus subuh geus isuk ngageuingkeun hayam kongkorongok pateh malan tara jeung eme ieu madang rapga eta lagu mah gede
wae nu poe. Ingat karena udud padudan wadang nya padudan yo nya beuh kumaha cenah eueuh doh doh pangpring udah nya soi soi angklung modern ya mah modern ya mah kumplit jadina biola teh mah lagu naon ya wadang mangle ya teh mang leneng cenah mang leneng cenah nikmat malah nuhun Mang Ujang saya Karawangan kumaha cenah aduh Karawang ya nyangakeun ya
mun milih Rabi. Laras. Tah, raos milih Rabi yang ada. Lah. Keur mah ditinggalkeun deui keung. Nyoreang ka tukang. Aduh. Nyeri gimana? Alah, Mang Ujang, Ulang hanya ka urang teh. Kabujeng seep ya waktos teh Mang Ujang. Begitu na atuh urang sapunya pegat simpai we Mang Ujangnya. Mang ulah kirang-kirang sawangsulna we kitu kanu ngalapikeun kaset ieu nya mah. Nuhun kitu kanu ngabuktioskeun kaset ieu nya. Laras kitu.